Reka imah cepiah teh ah. Daud. Iya kita imah cepiah teh. Laplu. Ya, ya. Iya. Ya, ya. Utlamen. Utlablu. Utlamena cakiplu. Ya. Ya. Iya. Cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tatannya. Maya. Macaan. Matatan. Oh, eta Aji. Pak RT, Pak RT. Oh, Pak RT mana? Nah, Pak RT dia Tatan. Oh, emak Pak RT mana, Ci? Ah, nya sama Pak RT mah di imah tuh. Oh, eta ya. Pak RT, Pak RT. Oh, Pak RT. RT Aji. RT UJ. Oh, UJT UJ teh Pak RT. Oh, iya Pak RT UJ. Pak RT UJ. Heeh. Maya, Mak. Macaan. Matatan di mana? Oh, ayah di tukang. Di tukang. Kenaon, Kernaon, Mak? apa? Ye. Cok ci atuh. Calik BLT na di dieu nya. Nya, sok. Teteng gede ka emak nya. Ieu wayang tatannya, Nya. PLT nitipnya. Oh, nya, nya. PLT. PLT di dieu tong bengal ya. Nya. Amun wayangna bengal cinta ke ku PLT Oh, nya. nya tan siap. Nya. Dadah PLT. Tatan rupa-rupa wae lah. Aduh. Iya. Naon? Ayo PLT, Mak. Pak RT. Itu. Di mana? Di imah, Mak. Di imah. Di subuhan teu. Suguhan, Mak. Di subuhan naon? Wayang, Mak. Subuhan wayang. Bisa teu hideng RT di bare wayang. Ada ayeuna wayang, Mak. Bare-bare tai kotok atuh. Nungguan. Cai di bare cai teu. Itu, Mak. Di bare cai ciduk atuh. Oke sayur ke bakal itu. Ayo, Mak, ayo, Mak, ayo. Yo, ku Tatan. Benerkeun. Ya, mari ngobrokan Pak RT nya. Aya naon Pak RT nya? Aduh. Apa, Mak? Mere sembako, Bu. Aci, jembako, aci. Buat teuing. Dia biasanya getara. Lagi bener kenal aja ya. Mari kapan kena PRT. Sok. Ya, sama. Pelakan aing. Mana dia kun wae? Udah kan, bener kan? Ngalangan wae sama. Ole. Ole, ole. Ole, ole. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Pak RT. Tos lami Pak. Islami aja. Disuguhan teu. Iyo suguhan wayang Gusti Tatan. Dibere nu kieu. Oh. Kurang hideng budak teh. Aya naon Pak RT rareuwas euceum mah. Ya, kunjungan biasa, Cek. Kunjungan RT ka imah-imah warga. Oh, arek kebagi sebako lain. Nya nggak data. Kela. Jasa pernah amprok ya jeung Pak RT ya banget kos kieu ya. Di mana, Cek? Mun teu salah mah di sakola si Tatan, sakola alam. Oh, eta mah kembaran abdi, Cek. Kembaran. Heeh. Kembar gitu. Kembar ngan itu mah guru, abdi mah RT. Lain iya lain. Lain, Cek. Itu mah guru. Itu mah jadi guru. Guru ngan geus maot 5 tahun ka tukang, Cek. Geus maot. Geus maot. 5 tahun ka tukang. 5 tahun ka tukang. Iya mah kembaranana. Kembarana. Ieu saha sih? Nah, ieu mah UJ, Heeh. RT. RT UJ. Itu mah guru Uja. Itu mah Uja. Nu maot mah. Maot mah gitu. Oh iya mah RT. RT. Tapi henteu maot ieu mah. Ya itu atuh imah hirup keneh ya. Nya bisi kos nu itu. Emang Kos itu kunaon? Uja. Amprok ucek kamari. Yung guru eta. Geus eueuh geus maot 5 tahun ka tukang aja ah. Manya amprok. Oh. Terus eta PRT Uja rek naon atuh ka dieu? Jadi kieu, Cek. Ari eueuh KTP gaduh. KTP. KTP. Kepugu eueuh cenah can bawa KTP.
harita teh kan pernah ku lurah. Heeh. Kita nyieun KTP ka desa. Uji teh geus mangkat ka desa, nanyakeun kakak. Kan kakak uji teh jararauh du di Jawa, du di Jambi, du di Batam, ase neangna kumaha kakana jarauh. Cek, lain kakak teh lain lanceuk lain. Oh, kakak naon sih? Kartu keluarga, Cek. Oh, jatuh. Boga eta mah. Jadi Kudu kieu. nyieun heula. Nyieun hela jadi kieu, Cek. Man itu geus rek deukeut ka pemilu ya. Heeh. Uing teh sebagai RT, Heeh. jadi butuh data-data penduduk di dieu, Cek. Oh, tere nyolok kurang teh. Nyolok biasa. Tapi kan KTP na teu boga kumaha meureunan. Oke lah, orang urus-urus lah, sugan ka desanya. Ah, diurus-urus wae teh hari tagih puge mangkat ka desa. Ngomong nama gratis, buku gratis cara rese, eueuh teh dijieunkeun wae. Ah, Jadi bantuan ku RT, tenang. ini geus pusing, urang mah masyarakat bodoh di Utrah Angkri ka ditu ka dieu cenah nyieun KTP atuh penting. Ari tahun dijieunkeun. Itu alasanana naon teh bolongkona. Belangko. Oh, balangkona cenah eueuh sagala rupa terus kumaha. Heeh. Masyarakat mah dibobodo wae ah zaman ayeuna mah ah. Yang geus Cek, pokona mah isukan di daguan di desa urang lah. Rek naon? Nyanyiin KTP teh ya. Anjeun KTP. Heeh. Ojang sembako teh lain. Sembako mah ti dewan, lain ti RT, Cek. Papan ti dewan melalui RT mer. Nya henteu engke eta mah geus pokona isukan euceuk ka desa nyieun KTP diuruskeun ku RT. Oh, aya tapi bisa. Bisa, tenang. Ada ki aing ka ditu ka desa RT eueuh di hadap ka dewan. Aya. Aing ka desa RT ka dewan goblok. Aya geus pokona isukan uing di desanya. Atuh aing kitu main ke ka ditu lah. Ah, rek ka imah nu lainna lah biasa. Heeh, rek Datanya. ngecek mun ada Cek, heeh. Heeh atuh. Ayo, Cek. Nya, nuhun Pak RT. Mangga, Cek. Assalamualaikum. Salam. Hah, ampun aingnya. Kadang-kadang jelema leutik mah pusing, kita nyieun KTP apanan. Eueuh wae di desa na itu wajib yang belum punya KTP harap membuat KTP. Hari urang geus nyieun geus dipoto geus naon KTP na teu jadi-jadi. Cenah belangkona eueuh. Wah, tek-tek bengek sagala aing mah dipermainkan jadi jelema bodoh mah mentak ge. Ayeuna loba calon kuat tingkul beren, calon yang ngan dukungan ka rakyat leutik balalager. Kadang-kadang geus dipilih mah ku urang poho ka masyarakat teh. Kadang-kadang mah masing-masing we nu nabeuh-nabeuh, nu ngampar-ngampar, nu seubeuh-seubeuh, nu lapar mah lapar. Tapi mudah-mudahan we calon-calon pamimpin ayeuna mah sing nyaan bener-bener nyaah ka rakyat, sing merhatikeun keluh kesah masyarakat, pangabutuh masyarakat, da teu loba kahayang masyarakat mah teu loba. Kahiji jalan transportasi jalan supaya aralus, kadua sembako marurah, katiluna sagala rupa perkara ulah dipersulit, tong dihesekeun masyarakat mah geus sakitu ge atoheun, tong dipersulit, nyieun KTP dipersulit, nyieun STNK memperpanjang dipersulit, nyieun SIM dipersulit, tah ulah kitu masyarakat penting mah babari sabenerna mah hayang nyaah ka masyarakat perhatikeun mah eta sembako, jalan aralus, sagala permasalahan anu dimasalakeun ku masyarakat entong dipersulit sagala rupana ge sakitu babari sabenerna mah dipilih tah ku masyarakat. Tah mudah-mudahan we ya para pamimpin calon pamimpin ayeuna nu bakal nararaek ya boh di dewan, boh anu di engke presiden, bupati, kepala desa, mudah-mudahan kabeh sing amanah, sing nyaan ngabela rakyat leutik teh ulah tibang janji doang, tapi rakyat mah butuh bukti nak. Kalau mudah-mudahan Indonesia lembur urang sadaya nasi paparin jadi lembur anu berkah, lembur anu badatun toyibatun warobun gopur. Amin.